billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wallahu a'lamu bimuradihi. Eling wong akeh kang padang iman kun yalladzina kabi'ati'u badana rurut sira kabeh Allah ing Allah wa rasulahu lan rasul Allah wala tawallaw lan najami sira kabeh turidu tegesame sira kabeh anhu saking rasul bimukhalafati amrihi kalawan nyulayaan ing parentah rasul wa antum utawi sira kabeh tasmaun iku ngarungu sira kabeh al-Qur'an wal mawaizo ing Qur'an lan pirang-pirang piwurup. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والله أعلم بمراد ولا تكونوا لنجانا سرك بيكو kaya wong akeh yang pada ngucap ya ladzina kabeh ngucap-ngucap yang lafaz sami'na wa ngarungu isun sadaya wa hum la yasma'una la utawi ya ladzina iku orang ngarungu kun ya ladzina kabeh sima'a tadabburin wa ti'azim kalawan ngarungu tadabbur mikir-mikir wa ti'azin lan narima piwuruk wa humal munafiquna lan utawiya alladzina qalu iku engkang munafik kabeh awil musyrikuna tawong kang musyrik kabeh. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Wallahu a'lamu bimuradih. Inna syarrad dawabi satuhune kang luwi ala-alane pirang-pirang ingon-ingon indallahi munggu Allah as-summu iku pirang-pirang kang tuli an sima'il khalqi saking ngarungaken ing hak al-bukmu tur iku kang bisu anin nutki bihi saking ngucapaken bihi kalawan haq alladzina kang la yaqiluna wong akeh kang ora ana ngangen-ngangen ya alladzina kabeh walau alimallahu fihim lan lamun waruh sapa Allah lan lamun uninga sapa Allah fihim ing dalam alladzina la yaqiluna khairan ing becik salat tegese patut bisima'il haq kalawan ngarumaken
la asma'ahum maka yakti ngarungwakeun ya Allahum mingal ladzina sima'ta fahum min kalawan ngarungwakeun mahamkeun walau asma'ahum lan lamun ngarungwakeun ya Allahum mingal ladzina fardon aladen kira-kira akan waqad alimalan teman-teman wis waru ya Allah Allah khaira bihi min satune kalakuan iku ora kebecikan iku mawujud bihi min dalam alladzina la tawallaw maka yakti mengoya alladzina nusakin khair wahum utawi alladzina muriduna iku kang mengokabean kubulihi saking narima ing khair inadan angas wujudan tegese angas ieu ayat sebagai larangan menyalahi perintah Allah jeung Rasul ulah pisan nyulayaan ka perintah Allah nu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah datang ka teu nurut mantap kudu nurut masyaallah ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisim mausul manusillah wal mausul ma'silatihi fi quwwatil mustaq sarwa jeung al mu'minun sami sareng ya ayyuhal mu'minun hai jelema nu ariman di mana bae ayana sadunya lalaki awewe kumaha ati Allah sing narurut marane kabeh ka Allah sing narurut marane kabeh wa rasulahu ka rasul Allah wala tawallaw anhu ulang ngabalir anu ti rasul sama sekali ulah ngabalir wa antum tasma'un bari aranjeun ngadarenge ka Al-Qur'an jeung nasihat-nasihat piuruk-piuruk ulah sama sekali ngabalir nyulayaan dengan cara nyulayaan ka perintah Rasul di luhur nama ati Allah wa Rasulah tapi di dia hiji doang wala tawallaw anhu rujuna ka Rasul lantaran nurut ka Rasul sarua jeung nurut ka Allah teu nurut ka Rasul sarua jeung teu nurut ka Allah cukup hiji bae mentak di surat lain qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah sarua nurut ka Rasul sarua jeung nurut ka teu nurut ka Kangjeng Rasul berarti teu nurut ka ari asli nama ayat ieu teh kapanita perang. Hei para mukminun di mana bae ayana anjeun maka pansa beungkeut dibeungkeut ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah
satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabengkeutan dulur berarti urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudaralah jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara di Aceh wih masih dulur anu aya di Baduy we dulur kene dia gak sarua eta maka karake sa-Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura eta ge sarua dulur di Malaysia dulur di Thailand dulur di RRC dulur urang kene di Walanda ge dulur di Emrik dulur sarua geus puguhun waya di Arab mah teman dulurna ge dulurna pisan di Baghdad Turki Pakistan India sarua nehi sarua dong dibengket ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah kunaon haju ku ari pasaliam Muhammadiyah jeung NU teh kos lain dulur Muhammadiyah NU jeung HTI teh kos lain dulur Muhammadiyah HTI NU jeung Islam huru teh kos lain dulur padahal mah beungkeutanana sarua la ilaha illallah nu manta kos lain dulur lantaran aya dipasinikeun Muhammadiyah jeung NU teh pasini jabatan sarua hayang pada ngarasa deukeut di pemerintahan hayang boga lolongkrang jang darariuk maranehanana nu baheula Muhammadiyah dijadikeun anak emas di zaman Pak Harto NU teu pernah dibere kabeladiana diperjuangkeun sinis bae NU ka Muhammadiyah akhirna dengan keistimewaan gerak NU dilindihlah Muhammadiyah ku NU lah jadi anak emas nah tina kepentingan etalah akhirna Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis padahal mah beungkeutanana la ilaha illallah tuh datang ke kuari tengah hiji lantaran masinikeun posisi NU sabaraha di negara posisi Muhammadiyah sabaraha di negara di sliding kuari ku HTI langsung ke tubuh negara ujug-ujug aya di laluhur bae beuki kapanasan Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis jeung HTI padahal beungkeutanana la ilaha illallah terjadilah guari berbagai partai nyen PKS eta teh di jerona menang Islam la ilaha illallah aya PKB eta teh NU la ilaha illallah aya fan eta teh nang Muhammadiyah jeung berbagai organisasi jeung berbagai partai aya bintang bulan deh PBB di Tangerang mah bintang bulan teh Kopea Peci Haji Sanusi tuh dengan kepentingan etala beungkeutan la ilaha illallah pudar sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah supaya nyaho lain sinis lain netralkeun pikiran urang
akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal hiji Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji padahal mah la ilaha illallah tah kadege ku ceuli sia karitu tadi luhur tolol ka mana teh beungkeutan la ilaha illallah na dibeungkeut dina Al-Qur'an mah ya ayyuhalladzina amanu beungkeutan la ilaha illallah naku kepentingan dunia hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis-sinisan main serang-serangan padahal mah kursi embol-embolan mah tuh meuli bae si mantak naon lain kitu cenah kiai atuh aing nyaho blon seperti eta lah sampai ira wallahu alam urang dek nuturkeun ka modal kos karena ditu dengekeun ku cilisia kepentingan anu ditonjolkeun dek iraha ngahijina masyarakat puyeng aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi geus meuli tiket ka Surabaya ka Sumatera neuk meuli geus meuli tiket ka Jawa Tengah lebarannya diundur. Patutkah seperti itu kita ikuti? Bertanya tuh orang. Kita sebagai rakyat yang sudah memasrahkan seluruhnya kepada pimpinan kita, tapi ternyata seperti itu. Dengan kepentingan-kepentingan masing-masing di organisasi jeung di partai, urang rakyat jadi korban. Kadenge ku cilisia. Tah kos gitu hanya kepentingan kursi ngembol atau meli bae balik deui kana tadi tah aya organisasi Islam naon bae ge moal diling selantaran besi kaserang kepentinganana geus diisu-isukeunana ge geus teu bagus bae kajeun ku kumaha ge sebab di luhur geus rapet jangan nangtukeun perbut kedudukan seperti itulah negara padahal mah NU mah organisasi sosial keagamaan tiba heula diciptakeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari ulah sok milu-milu urusan negara lain berarti teu milu teh haju leupas lain tetapi jadi penasehatna ulah sok haju hayang cicing di dinya. Tapi kuari mamarilu di PKB orang NU nu di NU orang PKB anu diuk di DPR orang PKB bahkan nu jadi menteri orang PKB orang NU ieu si kumaha ngepuyeng ka sia kitu keneh Muhammadiyah nu di organisasi si eta nu di DPR si eta ajo nu di partai ge si eta ieu kumaha lalakonna maka wajarlah lamun pasalia seperti itulah Indonesia teu bisa ngahiji torojol hate idek yen khalifah diserang ku Muhammadiyah jeung NU kitu keneh Islam khurujna naonan cenah eta teh nya dakwah teh model kosgarari itu nyaritakeun fadilah-fadilah dari masjid ke masjid masa Islam harus begitu dakwahnya tiba reres Indonesia terus Islam jeung Islam teh bercokol tinggal Kristen bengenaeun cakaritanu inilah makanan gue mentakaritanu masuk ka NU kasih uang terimalah oleh NU kasih Muhammadiyah terimalah oleh Muhammadiyah dikasihlah ke pesantren modern diterimalah emang lagi nungguin ke pesantren Salafiyah ge nyangakeun nurut cium tangan goblok makanan kafir seperti itulah ieu mah ngomong urang pada urang na bae engke ente di ditu ngomong kieu deui ke di ditu ngomong kieu deui kanyahoan lah ku kabehan mentek banget organisasi teh kararesep beungeutna dong horeng hatena mah bopeng urang hese nuturkeun jakarasa ku urang ji seperti eta lah
eta kakarak di organisasi komo di partai mejeuhna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah menit milu orang ngadugos ka ditu bohong sia mal-mal ke di hareupeun aing pugu sia nu pangheulaan ulah sok culak-culak ka gigir maksudnya kumaha Masya Allah karim Islam makalbun yang lir tebeja jeung adegan imah ya subuh baduhu babon anu bisa kuat jeung rapih nu hiji guatan nu hiji di urang nyen imah mimiti nyen pondasi lah diukur pondasi nage ieu urang deuk nyen imah teh di tingkat apa henteu lamun ente di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk tapi lamun dek di tingkat bae kudu make ceker kotok ya lah sih masuk ayam-ayaman tingkat gendek sabaraha tingkat ieu teh satingkat dua tingkat tilu tingkat lantai nendek sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan insinyur arsitektur silakan. Setelah dibangun pondasi naik kuari besi tuluy dipasang tuluy pangrari pangrari curcar cor kemudian langsung kuda-kuda tuluy pasang dan lain sebagainya ieu hiji nguatan jeung hiji deui beuh mun eueuh tihangan rubuh ta imah tihang nu mantak kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang panglari selum udah sok ngomong sih mah teh naon tuh ayo ukuran anak gatukan lain-lain tergantung lantai-lantai nak kudu sadar urang teh jadi pondasi apakah jadi selum apakah jadi tihang apakah urang teh jadi panglari apakah jadi kuda-kuda atau jadi kaso jadi reng kudu sadar urang hirup apakah urang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng teh naon ngaranna lisbang makan gunana pamantes doang jatuh pakai lisbang ge naon teu bantak naon imah teu pake lisbang teu bantak naon tapi eta kan lamun teu dilisbangan kan teu pantes nah aya hirup anu jadi pamantes doang tah cara si eta pamantes doang gitu guna tapi kan lamun pamantes teu bagus ngannya nama kahujanan kanginan ge keropok kebal-kebal manya nama loba kahujanan bolong di sisi digigir kayak dirorot jadi panghurung gitulah Islam gitulah agama percis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi bae Muhammadiyah keun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du NU baekeun wae tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atuh keun bae hatai huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji keunaheunkan urang nu dihandap ieu teh berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haju pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Ya karim. Dibengket urang ku la ilaha illallah
nu mantak kanyahoan kurang tanpa aya muatan maka mari kerde mau pimpinan Habib Rizieq NU milu sanajan pimpinan mangga ulah Muhammadiyah milu HTI milu khuruj milu kabeh milu dibuka baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Qur'an. Mantak naon teh lamun kitu terus urang kan memandang jaheuh nu tadina Muhammadiyah tilok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul oh Muhammadiyah milunya nage jeh kabeh gitu marhaba waduh Masya Allah terbang marawis ayah tuh di situ mantak naon gitu maksudnya ngahiji urang resep tak tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tangeunaheun urang kos kitu tah tama sabodo tama motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep haju katuar tah teh cenah engke katuar tetep bakal emang bakal hasil aya insyaallah sebab lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia percaya delekeun lamun nyana henteu kategor kiamat cenah pan kiai perang aju kiai gua aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula aduh ya Allah atuh aing jangan naon boga murid atuh ya Allah ya Karim Masya Allah aja kiai ku mah ya tenang bo manya kudu ninggalku itu hizib geus dipuasan nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana maksudna ngopi bareng ya Allah ya Rabbi mah keur carita tah satu suara nah hiji orang kan mengamati orang polisi anu tadi sangar ge make kopea haji make sorbannya sarua bae sabada tah mendek motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih cenah diinstruksikeun ieu mah beus katembak urusan nyana tapi satu suara polisi ge diambungeun pae sarua di ditu bang saya Nabi salam polisi milu sanajan ku nyamke nyom doang sungut nini nu teu nyahona naon teh ayo polisi mah diajar ge niup priwit teh Nabi salam lamun niup priwit mah jagonya tret siapa teh nyaho kan lamun prit hiji naon mun tret naon siapa teh nyaho aing nyaho pan geureum pernah jadi KM aing di SD aduh saya terjawab Pritna ya Allah ya Rabbi nah instruksi perang tuturkeun turut Allah jeung Rasul kadek ketika Allah nggak instruksikan perang merangan kafir atiullaha wa rasulah wasian tapi ternyata horenganan manusia teh sieun kita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi di zaman sahabat ge teh sararieun lantaran pimpinanna para sahabat di zaman tabiin teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanna tabiin barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanana motif geus lain kumaha pimpinan pana tuh sagala rupa ge kumaha pimpinanna tegas jelas hilu urang cara kamari panglima Gatot kan jelas urang teh terangkat perasaan urang layak jadi presiden Gatot Masya Allah teu jahona naon urang mah tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana tapi urusan buagahna ieu mah tapi urang teresep jasa ka si eta
iya mah urusan politik sama urusan jana si Tito itu orang terus sampai tahu kajian kukumah ge ye cina mah politik aya nu ngendalikeun sabodoh kumaha sia ngan di mata masyarakat sia jorek kitu bae geus ini sakitu teresep walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi orang makan teu nyaho nu nyaho kadeleuna doang nu kadele kurang seperti gitu orang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunaheun anak ieu urang can kanyahoan apa jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun ya urang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus jalan cai ngalolocor ulah mararangpet pembangunan supaya jelas birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis makamari teu jelas kan gitu kan urang hayang jelas kan nah tinggal ditanya ieu bupati urang kuari jelas apa henteu ku basia engke kaharep dadek dipilih deui pan teh aing mah ku basia lamun sia mere duit ka aing hayu namun karasa ku urang tah di dieu kapicung bae ge kudu aya sajam lantaran jalanna badeg dog jadi kapicung masyaallah karim nyangakeun ke Bapak Bupati Zaki tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun terserah hayang kapilih deui perakan teh ku sia jalan namun engke awas ulah awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara pemilihna memilih bupati sa Indonesia kok yang digerakeun kabeh bos cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong atuh ngeunahna aja punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat